Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Utang saha? Eta utang nu BMN. Mang, becak Mang, Kamana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Ah, Neng betlire di dieu. Dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah lebih keneh Neng. Oh iya, we Mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya Mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang becak. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abdi bade ngintun surat ka Palembang. Mangga, kayak orang timbang labunya. Waduh, kedari tambihan parangkona Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih ka kandungan tipun lancek anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok aya nama laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sarang salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Semari saklit mov, cik ka dieu. Ya Bu, Abi. Ka dieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya, Sanes Bu, Eropa Wetan, sanes, Polandia. sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari saklit mov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklit mov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kan ta. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin. Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu.
Wilujeng Sumping Akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung, Nya, nganggo waluh, muhun. nganggo engkol, Sip. bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang. Nu mana we lah, Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender. Kumaha sia we, Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng. Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan. Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun, pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, aku naon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Dia radio. Orang rek carita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa? Kapok, Bang. Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh, ini, Bang. Aya. Kalau bawa truk ini nggak akan dirampok, Bang. Dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku enahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, Naon, Jack? adil geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope Gope satingtong we lah, kok? Ya, bisa teu? Hanya, kagak ngerti ya. Apa itu satingtong? Hari gope naon? Gope mah 500 satingtong oge 350. Naon becerik, Neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan. Jadi teu nyeri beteung. Kang, hari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadaan men ngagoloprak gitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam. Beri asin. Asin. Nah, aya satu asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung.
Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nanu wae, Cep? Gepuk hiji, bunya 3.500, hon sarang tempena hiji, 500, sanguna hiji. sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Din, Naon, Mang? kunaon sih lain itu reaksi cing bet ajur-ajurgan wae atuh. Pugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh ajeng-ajengan dikocokna beuteung. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ai, Mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya, mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Saatnya Cangihkan. Dasar tolol. Mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betolo didinya ada tolo. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? muhun. Mamahna aya teu? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Habis pulpennya ketelan anak saya. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, numawi ayan teh di dieu nya. Sujang, kunaon beut sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah, waktu ngalabetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Daniel, Naon Jack? adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Aya naon Pak ningalikeun wae? Henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang?
Komodi 10 tahun grafek hitung mun eta duit dikumpulkan buah bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu jang, dati bubudak bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil? Boro-boro jang, boro-boro mobil, rorompok ge ngontrak keneh jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Jang, mi HP kuda sagedengnya, mang reka cai heula ya. Ali mah, sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42, dibalikan. Duh, tulung uy. Oh, tunduh. Dudung tuh, butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju murkusunu. Ku Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun pusung. Ku Bututut. Butututup. Fulbulurung. Ku Dudu. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kadieu geus kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh kan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, nges boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi udah mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyi orang Sundanya. Mun hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Nyalira wae neng. Mohon Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih kitu. Namanya diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sareng teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta
Foto saha atuh nu salarasna? Meni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin kan. Kang, cik punten masih arep paku sakilo. Mangga. Pada dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galangan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di Astana Gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah Astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana, sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter teh hate. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya, urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi, uih ka bumi, jam 3 nya, bari nyenak hiji istri nu herang mencrang, gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokona ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir. Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? Hidup kudu mawa mercy bodas, hareupeun eta awewe. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? 10 bungkus. Nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, 2 teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup we dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh meuni ka dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha. Meuni tiap wengi ka lokalisasi teh. Nah, ari Cece meni sigala laki deung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka ditu teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh ka dinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Lurah? Iya Bu Wali Kota. Ari musola di desa ya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4 Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2 Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meuni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Barudak? Ya, Bu.
Cik sebutkan lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung. Yuk. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, ari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Geus cicing ah. Ih. Jempleng. Gandeng. Ah. Ih. Jang, kunaon make jeung kokorondahan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun pak, abdi teh nuju mabok pak. Dah jangar pisan pak, aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak bapak cik dangukeun ngiranya ku abi. Abi teh dipiwarang kupun bapaknya tah manarkeun kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuingnya ya teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Hari bapak anu mabok teh abdi eta napi bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes pak polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Ah, siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon laras pak polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling obatnya? Tuh pak, da abdi mah ngan malingan hiji pak. Cing sumpas ya, maling hiji bener? Mohon pak, da abdi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul, ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya pak? Udah ngerek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh menara kembar anu di Masjid Raya. Bejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Mana sabaraha kali mandi ya? 3 kali, Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto, Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu, Pak. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa tuh nyebut waos 2 sekaligus, dina waktu 5 menit dok. Wios tadi wios oge, dah pasti kiat. Mangga. Cobi waos nu mana nu karos teh? Iya waos pun lanjut.